Mah tarangan jeung kumaha ngajak ngobrol teh aing mah. Semarane nyambung delong si RT nya we yang dicandatan sok aya jam 12. Enak ka mana si RT nya? RT geblak eta. Ieu jadi aya baturana. Saha eta Sila kitu. orang itu orang seberang. Kita lalieur dalam banget. Anu hiji ada togel. Lamun maling ngobrol jeung mana? Da maling geur-geureun sia. Pasti. Tokot naon cenah? Ah, henteu. RT apa sorangan sok mana tajo? Iya benar, si RT masuk tarang nyambung. Bet dipilih atuh. Lain kudu gitu. Si Ucup sia Ah, dijawab. mana cenah pinter. Dipilih. Ari pasti pilih naon sia teh ayeuna aya rapat jawab ka mana? Aya teh teh apa dah kitu atuh. Di kamarin yang KTP beresin. Kemarin eta liar kumaha sok. Tajo kumaha? Lain si Kosi. Si teh kosim sia nu tah milih basa kitu atuh dah. Kalian kan? Poho deui euy. Ai si RT geus lah kitu jeung Deui kan. telepon atuh telepon. Si telepon orang ini mah urang teu motor. Teu mau HP tuh da. Rek ngaronda. Parem. Parem. Cing, bisa. Di mana teh? Kasuk burukeun teh penting ngarona parek bobogohan. Nyawa sok. mau. Oh, Kali. Ngapete. Kita naik ya. Gimana wae? Teh, punten ieu teu naon. Teh, pantai itu Pak cek Agung. Iya, nawai. Teh. Bayar teh nu ka mana? Ayo dia tapi Begini bapak. Itu bisnis heula. Bisnis naon bisnis ieu biasa we. Kebenar banyak gitu. Bisnis naon Pak itu? partai pada dudukun kumaha? Wah, ieu mah biasa we. Biasa we. Cek aing oge lamun ngomong. Batur ka mana sok dia kok? iya teh naon nyalona sana. Selatan.